Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warga Bandung yang mau dicintai, tanggal 31 Kota Bandung akan meluncing Rumah Budaya. Mau ada mengajak, menghimbau, mari kita bersama-sama hadir di dalam launching Rumah Budaya. Tempatnya adalah di daerah Cibirin. Ayo kita bareng-bareng bersama-sama hadir di Rumah Budaya bersama Mang Odet dan Kang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are tong hilapnya sanajan kumaha wae oge kedah dongkap dina launching teras Cibiru, teras Surat Cibiru dina dinten Salasa Rebo. Malam Rebona tablik akbar pengawasan doa bersama geratang. Kade. Haji. Cuk Mang Odet. Ngopi apa ngopi? Dafenbud sentra budaya nu nyata. Dafenbud seni Sunda tetep jaya. Di atas nami seniman Kapapayung Agung nu aya di daya Bandung. Perda nomor 5 keseni tradisional tos ngatur sagalana disarengan ku perda nomor 5 yuk sosialisasikeun prakera laksanakeun ulang rek ngomongkeun nyukuran babarengan digawe nu racade buktina karya nu nyata nanjeuna seni budaya. Kiwari dayah Bandung boga ciri nu mandiri, boga aturan anu tangtu, ngalayan geran anu jelas, dina raraga ngawangun seni tradisi. Kumedalna Perda nomor 5 tahun 2012. Hayu urang laksanakeun, urang digawe urang cage, buktikeun ku karya anu nyata, pikeun ngahontal maksud jeung tujuan. Seni budaya Nanjung, dayah Bandung ajeg nangtung.
nuhunkeun di atas nami seniman kapapayung agung nu aya di daya Bandung. Rajin pamarentah kamajuan urang dina berkesenian boga ajen jeung wibawa. Perda nomor 5 terseni tradisional tos ngatur sagalana disarengan keperluan. Perda nomor 5 disosialisasikeun praktera laksanakeun Ulah rek dimamarikeun urang babarengan gawe nu rancake buktina karya nu nyata lan jelas seni budaya. Perda nomor 5 kerseni tradisional tos ngatur sagalana disarengan keperluan. Perda nomor 5 disosialisasikeun